zaman kiwari geus teu usum gaduh channel modal re-upload balarea oge make modal bisa sukses dina YouTube. Unggah penting unggah isuk nu diunggah lain hasil sorangan video batur dipotong-potong saeutik dibilang kreator ngan ukur pinjam kuota meuli unggal bulan laptop hurung nepi ka subuh edit lila render capek tungtungna malah aya nu maling hayang viral ku jalan pondok padahal resiko leuwih gede channel batur bisa kaganggu nah kitu eta disebat rejeki re-upload tengah bawa berkah nu untung saeutik nu rugi loba modal internet modal tanaga tungtungna ngan nyesakeun rama re-upload ulah dijadikeun kabiasaan kreator asli leuwih mulia lamun hayang hirup dina YouTube kudu wani nyieun karya sorangan. DJ Sunda Volsera goyang santai. Ayeuna loba kelas di Facebook ngajarkeun editing jeung strategi nulis judul thumbnail deskripsi YouTube eta mah beukeul niangan rejeki diajar saeutik unggal poe moal rugi sanajan lalaunan tinul nepi ka bisa sorangan eta nu mata leuwih dipikaresep tong ngarusak video batur eta bisa rusak kabeh ulah hayang gancang upload video nu gancang tereh leungitna kreator asli menang mikir jeung diajar sorangan sedengkeun maling karya moal lila umurna. DJ Sunda Volsera re-upload deui kuota beak hasil can pasti mending diajar mending nyipta bisi hiji poe jadi legenda re-upload ngan ukur numpang jang teu ninggalkeun ngaran nu dipikawano karya asli sanajan lalaunan bisa jadi warisan salawasna hayu dulur jadi kreator kudu bisa ngahargaan karya sasama tibatan ngudag jalan pintas mending nyieun impian sorangan like mah biasa dipeser view mah bisa dongkap jeung indit tapi kreativitas eta nu ngajadikeun urang pantes disebut kreator. DJ Sunda Volsera ayeuna mah mending urang ngopi heula baraya ulah pundung tina lagu ieu saukur hiburan tapi realita
dua peting can sargene ngedit video make HP mejana lele template gratis sinyal ngadat upload sekali nu nonton opat thumbnail dijieun bari liar caption dipikir nepika hese kuler isukna aya akun teu jelas riop love day watermark dek dipapas original konten cok biana padahal nyokot di batur sadayana nu nien capek menang stres nu malin konten malah like sukses ari rek viral mah ulah ngarusak konten batur ulah asal dibajak sabab di balik video nu lucu aya perjuangan nu teu salawasna dipikawano ku dulur hargaan sesama kreator sami-sami keur neangan dapur ngepul nu edit teu sare nu mikir nepi puyeng nu repost mah tinggal download save upload we hargaan sesama kreator ulah ngan hayang viral sorangan bae lamun boga niat jeung konsisten jalan sadayana ge bisa jadi kreator ayeuna. Aya nu nyieun sketsa komedi retakeun nepi ka 3 kali deui aya nu nyieun lagu DJ Sundaremi DJ Boxera tapi di paling jadi sound original tragis kreator ayeuna loba cobaan view saeutik langsing overthinking sorangan komentar pedas datang tiap poe tuh konten cringe padahal can bisa nyieun sorangan nu penting ulah gancang nyerah algoritma kadang resep robah-robah dinten ieu sepi sukan meledak nu penting konsisten ulah pundung dadak tong silih sirik tong silih jatohkeun nu leutik bantu nu gede tong pohong angkatkeun sabab dunya kreator teh muter nu ayeuna nonton isukan bisa jadi trending maker ari repost terus tanpa izin eta mah lain konten creator tapi hargaan sesama kreator like jeung share bisa jadi panyemangat mun can viral ulah kaburu pundung sagalana butuh proses jeung untung hargaan sesama kreator nu penting karya terus ngocor bae lamun niat jeung tekad tepegan ti kreator leutik bisa jadi legenda internet ngopi heula edit deui upload deui viral mah bonus nu penting pula jadi maling konten batur deui. Hey, hayu mikir sakali konten batur ulah di
bisa dipeser, view mah bisa datang indit, tapi kreativitas eta nu ngajadikeun urang pantes disebut kreatif.